aslikan sabab hese neangan ganti nah lamun sepoe ayeuna aya tukang sound system maut maut ayeuna moal moal lamun isuk pageto pasti bakal aya tukang sound system deui betul lamun sepoe ayeuna kepala desa maut oh isuk pageto RT RW bakal nyalonkeun jadi kepala desa lamun poe ayeuna aya sarjana maut isuk pageto ribuan mahasiswa bakal diwisuda jadi sarjana tapi lamun poe ayeuna aya guru ngaji maut aya ustad maut aya kiai maut saha anu bakal ngajamin isuk pageto bakal aya gantina teu kurang-kurang budak urang di pesantrenkeun ditungguan 3 jeung 6 tahun bahkan nepi ka dikuliahkeun balik ka imah balik pesantren caritana dititah adan jeung tawasul ge teu bisa angkat tangan betul sedangkan pangabutuh ka ustaz teh sakitu butuhna make jeung butuh coba urang sebutan hiji-hijina di mana-mana ece ibu sadayana kakandungan anda geus nicak kana usia 4 sasi ece rek 4 bulanan ece bebeja ka polisi bebeja ka ustad ka polisi ka ustad aya tuh orang dia anu boga kandungan 4 bulan gini di ka kapolsek teu aya rorosan mah aya nu neangan bapana da ieu hamil bapaan paling nu jelas mah pasti indit nate indit ke bumi ustad rek naon rek menta didoakeun diondang engke mimpin syukuran usia kandungan anak jadi 7 bulan anu diteangna polisi atau ustad tadi ustad ayeuna ustad tuluy rek kalahiran anu diteang bidan atuh cok orang dia mana bodoh tidak boleh kelahiran ke ustad menirari nyapa beulit jeung sorban jeung tasbih ngarokot detik kan seseram si ngompol mana seseram saleting poho mana mah saleting poho jadi rek lahiran mah bebeja ka habidan atuh kerujung ka ustad sagala ngan beres lahiran rek 7 sasi rek 7 dinten rek diparas murang kali teh rek syukuran nu ditayangna teh tuluy budakna rada gede disunatan rek syukuran jeung salamatan anu ditayang tuluy budak teh gede rek dikawinkeun geus aya jodona anu nyerenkeunna saha anu narimana saha anu khotbah nikahna saha tuluy budak teh giningan maut saha nu nguburkeunana saha nu mingpin talhilna Allah ya karim ti mimiti sameme urang terjun ke alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia urusan teh jeung ustad ari neangan ustad sakitu hese gantina mata penting ke orang dia nu jadi guru ngaji urang sarerea teh didoakeun sing panjang usia tur disehatkeun amin ya Allah ya robbal ulah amin-aminan di dia hungkul tapi balik ti tempat netepan isya, netepan subuh, netepan 5 waktu doakeun guru ngaji barudak, guru ngaji urang sararea ku Allah mudah-mudahan sing dipanjang usia tur disehatkeun amin ya Allah ya robbal hiji nu kadua da sabab caina ge 12 satingali-tingali nawe ieu mah ngomong teh pokona mah heuh atuh pan tilu mah ciherang mah teu dihitung da di imah ge loba tong eleh ngomong bukan nama 2 doakan guru ngaji urang para alim ulama para kiai sadayana yang tong para saya neng 2 doakan guru ngaji urang sarerea teh sing berkah ilmu tur berkah rezekina amin ya Allah ya robbal naon sababna nu jadi guru ngaji urang sarerea bet kudu didoakeun berkah ilmuna supaya urang salaku jamaahna bisa ngalaksanakeun kana naon anu diparentah ku mantena lamun jeung ustad teh urang teh kudu nutup aurat maka isuk pageto urang reuy daek make jilbab lamun cek ustad teh urang kudu sedekah isuk pageto daek pisikeun hartana eta teh ciri tina ilmu ustad teh berkah
ulah kieu teh Ustaz teh urang teh kudu naik ka pangajian beuki ngurangan tiap minggu teh berarti aya naon jeung ilmu Ustaz teh berarti kirang berkah. Tapi dina sajabina berkah ilmu teh kudu didoakeun oge jeung berkah rezeki. Naon sababna nu jadi ajengan, anu jadi kiai, nu jadi ulama, nu jadi guru ngaji kudu didoakeun berkah rezekina. Sabab lamun nu jadi guru ngaji perekonomianna di bawah rata-rata cek orang saat mah disebut nate kismin cek. Jadi lamun aya guru ngaji perekonomianna di bawah rata-rata disebut nate kismin teh eta teh sok jadi fitnah. Nah make jeung jadi fitnah jang ustadna lain jang urang salaku jamaahna. Mungkin saja ustad dengan keilmuannya bisa sabar dan qanaah diberikan kemiskinan oleh Allah, tapi kadangkala kita sebagai jamaahnya tidak bisa menyikapinya. Ustad teh dahar isuk henteu sore hayang dahar kudu init ka kebon, maka dina sakali waktu cek ustad teh nita sodako ka ece pasti noel si ibi eta mah ustad dawe hayang dibere sodako heueuh tuh ustad nita sodako pajarkeun teh hayang dibere sodako cek ustad teh ece wayahna zakat tahun ayeuna mah kumpulkeun di DKM atawa di API ditoel si ibi alah eta mah manehna we ustadna hayang bagian panglobana pajarkeun we ustad teh hayang dibere zakat padahal udah jelema. Jadi kalau jadi fitnah nikah sodako pajarkeun hayang sodako, nikah zakat dikumpulkan supaya berjamaah pajarkeun hayang menang panggedena Allah ya karim. Jadi lamun naon menjadi ulama, nu jadi kiai, nu jadi guru ngaji perekonomian di bawah rata-rata eta teh sok ngajadikeun fitnah kasaha lain jang ka ustadna tapi fitnah pikeun urang salaku jamaah. Nah jadi doakan guru ngaji urang teh sing berkah ilmu tur berkah rezekina amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sok ece bayangkeun lamun boga ustad perekonomian di bawah rata-rata begitu ece ke ketro kaimah ustad assalamualaikum waalaikumsalam aya naon ece ustad tulungan ku naon bapana ku naon tadi teh bareng keneh hanyar ngobrol bapana sakara ustad alhamdulillah rabbil alamin. Sabab naon ustad apal sakedeung deui bakal menang proyek. Meureun ustad kalepasan saking ku ato jeung saking ku bunga. Saking ku ato jeung saking ku biasana ustad kudu ka kebon unggal poe hayang dahar teh bahkan dahar isuk henteu sore nahan lapar ku puasa Senin Kemis. Kari-kari bakal aya nu maot menang proyek. Apaan nguburkeun aya nyusur taneuh batur sajingjingan ustad mapan sarantang. Balik TKI mah makna wayahna aya nama genahnya genah kumaha gitu Pak saminggu kahareup matong masak naon kitu da Pak RT mau cek pamajikan ge alhamdulillah aya Pak RT teu maot entong waka contoh ming poe ka hiji poe ka dua poe ka tilu poe ka opat tapi ka poe ka genep bunga ngan poe ka tujuh pasti sedih ustad teh sabab proyek rek beak mana isukan mah bapak kudu ka kebon deui nu tahlil beak rokok geus beak nu mere deui kumaha atuh teu nanaon apana istri ustad da soleh urang tawakal ka Allah urang tahajud ka Allah urang ngadoa sugan we isukan urang doakeun aya nu maot deui ece sia lamun saminggu sakali orang di aya nu maot eta teh didoakeun jadi lamun perekonomian ustad di bawah rata-rata ece kitu saminggu sakali maot eta kula bawa bating ke juri dari jenengan. Jadi doakeun guru ngaji urang sararea mudah-mudahan dirizkian ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal aparatur pemerintah militer ataupun sipil TNI Polri na Pahansikna Pak RT, Pak RW nu capek gawe tapi tepati kapake gajina tepati gede tapi tete gede jasana Pak Kepala Desa, Pak Kadus, Pak Camat, Pak Bupati urang doakeun Pak RT na Pak RW na parantos ngarojong kana ieu acara nu jadi ujung tombak teh ieu acara Pak RT, Pak RW jeung sadayana mudah-mudahan kalayan wasilah ieu acara dipaparinan kakiatan ku Allah kanggo menteladani naon rupi nu dicontohkeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para panitia sadayana baik anu terjun langsung atanapi anu henteu
Bapak Ibu miwah murang kali sadayana kusin kuring dipika hormat sareng Allah dimuliakeun. Puja anu janten panghias rasa anu nyangsang dina dada anu janten mimitina carita urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla. Puji anu janten panghias ati anu nyangsang dina diri urang sanggakeun ka Allah Rabbul Ijadi. Anu mana niti wanci nu mustari ningang mangsa nu dugina. Takdir tiasa dipungkir kadar tiasa disinglar. Urang sadaya tiasa riung mungpulung patepang lawang patepung lawung pamprok jonghok di ieu tempat. Anu mana mudah-mudahan riungan urang sadayana dijantenkeun sareng dicatet janten hiji amal kasayan dipayunan mantena amin ya Allah ya robbal. Cek barudak aku manekah ulan barudak cek barudak papa jauh kan bapak jadi kudu tarik aya anu titilu poe kamari teh geus ngobrol jeung ece teh cek naon pajarkeun cenah rek aya muludan nya ningali di hareupada geus aya spanduk oge ngakumaha gitu urang tolak yuk moal ece mah era tarang ngaji keun bae atuh dangke mah teu kaciri nu ngaji jeung teu ge hayu atuh rencana ece tilu poe ingan teh dia disamper ke ece hayu atuh cenah ngajak di kamari aduh lain teh hayang teh niat memiti kamari keneh geus baju geus disetrikaan hayangan teh asam urat tapi kan nyek sawak-awak juga lah pokoknya mah ku ibi dengekeun ke lamun ibi geus ceramah geus katalar datang di ka abi ceramahkeun deui di abi mah nyeri aya nu tilu poe kamari rencana rek hadir dina ieu sempatan tapi teu hadir cek naon sababna sabab teu dikeresakeun ku Allah matak tadi puja-puji jeung syukur kudu ka Allah teh loba nu hadir di ieu tempat teh teu sadar bahwa segala rupa hirup teh diatur ku Gusti sariding deding dumadi sarengkak sapari pola utek tomo walang taga ropeti gegedongan usik malik oge ku Gusti hirupman saukur sasamperan awakan saukur sasampayan usik malik oge ku Gusti diatur ece urang teh ku Gusti Allah aya nu teu apal poe aya teh aya muludan ningali ece ngabring ece mun di kamarana mun make kudung aralu saratara hari ibit apal ibi mah kamana wae panen teh muludan digeureun madrasah barudak bakal cenah mau balik lagi tilu aya marawis lagi aya El Furqon aya El Sipa aya Lelan ieu bakal nama cenah loba gitu pada ka abdi mah tara aya nu ngawartosan abdi mah meuni di anak terekeun di kampung teh lain tara diwartosan ibi mah tara ka pangajian jadi tara menang informasi atuh hayang ngilu hayu atuh aya nu rencana eueuh hadir eta kudu mah tah mana tah nu luak lieu eta aya nu rencana rek hadir eueuh berarti mesti dikeresakeun ku Gusti Allah jadi hirup teh diatur ku Allah sing percaya eueuh gaduh soca bisi teu percaya ya kucap kicep atanapi dikicep nya jiga gelo kucap kicep jiga aneh itu kucap kicep ngaji ya ngaji pertanyaan teh ngaji eta soca kucap kicep dikicepkeun usaha iraha mah jeung Allah ditang ngicepkeun eueuh nanawan jawab kucap kicep dikicepkeun saya tasawuf pertanyaan juga sederhana dikicepkeun eueuh da lain kucap kicep dikicepkeun soak budak ngadetik dikicepkeun kusaha dikicepkeunana ku Allah bade kula nutup soca teh otomatis eueuh gugah kula muka otomatis eueuh pernah ningali budak sarare baroloto teh kieu astagfirullahaladzim barudak poho ngicepkeun tutupan ku urang teh panon otomatis we teh nya urang kula nutup berarti hirup teh diatur ku Gusti mata pantes muja jeung muji jeung syukur teh ka Allah ulah kana tangkal awi ulah kana togel ulah ka segala rupa ka Allah gitu asa teu kaharti Ustaz mau ngobrol teh kieu atuh ceu apal reungit teu aya reungit sok dihakana kunaon ku cak-cak ari cak-cak eta ngahakan reungit newak reungit kunaon ku letahna ari ece newak reungit kunaon namun ya aku cak hirup teh so ngaji ya ngaji namun itu Ustaz cenah kalau ngabahas reungit lain ngabahas reungit buka surat Al-Baqarah atau ari hayang make dalil wae mah ngaji mah
da urang mah ngaji teh kan loba ngaji teh ngaji cangkangna teu apal eusina padahal Allah teh nerangkeun reungit dina surat Al-Baqarah a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadzal masalah yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa may yudillu bihi illal fasiqin. Ngerti? Oh minta. Jadi lamun make dalil teh kitu bisa teu kaharti. Innallaha asanya Gusti Allah eta la yastahi moal pernah era Gusti Allah aya riba kana rek ngajadikeun itu Gusti Allah masalan kanu jadi contoh ba'udatan kana seekor nyamuk reungit. Jadi dina Al-Qur'an oge aya reungit anu dibahas. Tak abdi urang jelaskeun make bahasa orang Cisaat. Eceun newak reungit kunaon? Ari cacak newak reungit kunaon? Jawab eceun teh manusia, eceun teh nyakola nah make jeung eleh ku cacak. Cing atau orang dia teh sareng tuturkeun cak-cak capluk we sarua bisa moal. Jadi kunaon ewakna sabaraha hiji leungeunna meuli sarakah atuh ku hiji we atuh da teu beunang. Jadi kudua geuning eta melibat nyamuk nya eta teu beunang kudua ge mata melibat nyamuk geuningan eta meuli raket nyamuk nya eta hayang puas we geus mah leungeun kudua melibat nyamuk meuli ku raket nyamuk teu beunang keneh kasiksa keneh hirup teh ngalawan reungit oge. Tapi cak-cak newak reungit teh cukup ku lambeina cukup ku carehamna cukup ku letahna beunang deui teu pernah simkuring ningali cak-cak ngagiri di kawarung melibat nyamuk. Naon cak-cak ah ieu we reungit hese beunang melibat nyamuk teu aya. Eta cak-cak dikersakeun ku Allah newak reungit make jeung beunang ku letahna tapi jelema teu bisa newak ku letah. Naon sababna? Sabab dina diri cak-cak dibere ka kawasan ku Allah, dina diri jelema dicabut ke kawasan ku Allah jang newak reungit ku carehamna sehingga teu bisa. Cicak cicak mane mah ding 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 mane sia mah sorangan ding 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 dari sebelah budak saya ding 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 lain ding ding ding. Eta bener di ding ding. Jadi mana masalah hujan ding 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 atuh nah. Bareng 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 cicak cicak diam datang dicapluk kan tadi geus sepakat dicapluk tah ieu ngaji mah hap tepuk tangan itu cek ngaji teh. Jadi oh bener da cak-cak mah newak reungit dicapluk tapakuran we ku ece teh nah nya cak-cak make jeung bisa newak reungit eta ku carehamna ari urang manusia teu bisa. Dengan cak-cak ari geus dikersakeun ku Allah mah bisa-bisa. Jelema najan nyakola ge gagah ari cek Allah teu bisa mah teu bisa. Mata keuceuk sok ngomong kieu ka tetangga teh